Naon kudu dibenahan ngawangun branding Bandung Barat hiji Padalarang macetna kudu direngsekeun. Kudu tegas, Pak Bupatina tong sieun teu dipilih, tong sieun dicarekan, tong sieun kalimatna teu nyaah ka rakyat leutik, aya bagian-bagianana, aya solusina. Teu bisa terus-terusan ka Padalarang macet. Sabab setiap jelema nu nek ngaliwat ka Padalarang terus ka Cianjur, dinu pikiranna geus ngarahuh, duh liwat Padalarang aing. Daek teu daek kaki lima na kudu diberesan, ditataan, didetaan, dipot-potna dibariskeun. Terus tepi kalebakna, dugi kalebak eta tukang kuburan kedah dirapihkeun. Sabab begitu ningali kuburan, belah dia tambang bobo geus nambang terus dikubur. Tukang kurupuk dirinya tukang dagangan kedah di branding kuring sanggup mere bantuan nga-branding eta warung-warung meh ngabangun wiwaha jeung komarana kumaha carana atuh dagang peuyeum belah ditu ngebul kan kedah direngsekeun anu kadituna naon deui Cimaremekeun lah eta mah bagian gubernur urang jieunkeun jembatan layang di dinya jadi Cimareme macet Pak. Daerah urbana macet, daerah buhuna ruksaku penambangan, daerah urbana macet. Daerah anu tos ngembang pariwisatana leuwih teuing bangunanana, tunggul diraruk, catang dirumpak, pinuh teuing, apartemenna pinuh teuing, kape-kapena pinuh teuing, hotelna pinuh teuing, patuliksak. Akhirna kulantaran patuliksak mungkin dia jelema loba kanu estetika nanjak ka luhur gunung geus bea ku kebon sayur campur jeung tayah hayam bau eta belah dinya teh kuring sok memotoran aduh ieu laleur kadituna masyarakat kuli manggul kuli melak ngored gajihna sabaraha 50, 40 nu beunghar urang mana teuing dalin urang dinya kudu kumaha urang rebrandingna kumaha carana jelema Kalembang teh meuli sayur di dinya kumaha carana jelema Kalembang teh meuli engkol di dinya kumaha carana eta gunung-gunung urang awian deui lengkop urang balongan deui sabab naon urang teu meunang nyepelekeun hiji analisis BMKG ngeunaan sesar Lembang ulah kumaha engke we Gusti Allah nu nangtukeun teu bisa tugas pamarentah kudu cing saring-sing pageuh kancing set saring-set pageuh iket sesar Lembang anu nimbulkeun gempa kudu ku ayeuna diitung ku urang lamun naudzubillah bencana ieu aya urang rek kumaha tempatna nampungna di mana rek ka mana alokasina kudu sabaraha disiapkeun ti ayeuna kudu siap pamarentah sabab lamun aya bencana pamarentah teu siap beak engke pamarentah